Khaliful Yahuda cek Kangjeng Nabi sulayaan ku anjeun kebiasaan orang Yahudi harida buukna kitu dikakatuhukeun ka dieu Kangjeng Nabi ka kenca begitu neuleuh Kangjeng Nabi ganteng jasa dikakencakeun Yahudi nurutan dikakencakeun Kangjeng Nabi dibelah gitu neuleuh Kangjeng Nabi ganteng atuh deuk dikamamanakeun ge nu ganteng mah ganteng bae dikakatuh kakencakeun ge atuh ai beungeutna beungeut encek mah encek bae. Nabi ditaluturkeun dibelah ku Yahudi neuleuh Kangjeng ganteng Kangjeng dikatukangkeun ditaluturkeun ku Yahudi Kangjeng dibotakan botak aing jak Kangjeng Nabi naros sahabat kok tuan beda-beda sih tantuan teh oh cek Kangjeng Nabi Khaliful Yahuda kudu beda aranjeun kabeh jeung Yahudi ulah alakur teu beres Yahudi mah ulah diakur tuh gitu Kangjeng. Assalamualaikum. Iya mah pertanyaan bagaimana hukumnya buat rumah di tanah orang sementara yang punya tanahnya jauh dan tanahnya ditanami padi, ditanami kebun. Gimana hasilnya bila dijual dan dimakan? Hukumnya kalau dipakai ibadah bagaimana hasil panennya? Sebab itu tanpa ada izin dari yang punyanya. Terutama hukum nagosob nyen imah di tanah batur pepelakan di nu batur ngaranna gosob eta maling jadi doraka seumur-umur hasilna mun dipake salat ku urang urusan fikih masah lantaran fikih masyarat jeung rukun doang secara zahir wuduna kemudian atuh salatna ngan secara batin mah eta wallahu a'lam lantaran beteungna eusina meunang maling cicingna ge di tempat nang maling ya ka surga mah ka surga ngan dikanarakakeun heula doraka maling nama saya Muhammad Sarko Kediri Jawa Timur mau bertanya saya sering diomongin orang yang kurang baik dari diri saya di tempat kerja juga keselamatan yang bukan dari saya kesalahan yang bukan dari saya dilimpahkan ke saya. Pertanyaannya apakah dengan baca sholawat bisa jadi obat sakit hati saya Kiai? Oh ieu mah disebutna katuduh maling cekolot baheula mah. Jadi teu salah tapi dianggap salah. Maling dianggap maling baheulana kajen ku kumaha ge ieu sok diuk di bedak lawang ieu budak teh. Adak teu meunang kolot baheula ulah sambarangan nya tah ieu. Teu salah dituduh salah, teu maling dituduh maling. Eta teh jadi hari dizolim soal babacaan
babacaan anu mantak ngalengitkeun ka panyakit kos itu tama urusanana urusan hate kudu ditarima ku tauhid sakabeh perkara geh ja anu ngurusanana Allah hirup urang sehat urang gering urang nu ngurusana Allah wallah geus dicatat di lauhil mahfuz lahir anjeun maraneh kabeh wahai manusia sehat maneh kawin maneh rezeki maneh geus dicatat ka paeh-paeh geus obat tina babacaan aya ge maca sholawat mah supaya hate leuleus geus leuleus hate engke bisa jadi nemah lobakeun maca sholawat sapoe sapeting 4444 mun teu bisa sapoe sapeting saminggu 4444 mun teu bisa mah 444 bae mun teu bisa mah 44 bae mun teu bisa mah 4 bae atuh ulah teu teuing we okas urang maca Quran kuduna mah sapoe sapeting hatam mun teu sapoe sapeting saminggu sakali hatam mun teu saminggu sakali atuh wayahna bae sabulan sakali mah atuh henteu teuing mah kos urang we kabehan sataun aya nu henteu sataun sakali kada lebeungeut harenteu kabeh ya mah kula kamari ka Jawa zarah ka makom Kiai Arwani didinya aya tabel merek qalilun qurra khairun min katsirin farra mun cek bahasa urang mah maca Quran saeutik ge kajeun leuwih bagus daripada loba henteu urang mah pan hayang nama loba tapi henteu eta ditulis dina makomna qalilun qurra khairun min katsirin farra sebab Kiai Arwani mah sapoe-sapeting khatam Al-Qur'an qabla hadina kos abuya cidahu urang mah teu boro-boro hatam sapoe-sapeting macana ge mana ikhfa mana ikhlas mana izhar mana guna geus teh nyaho ngaran-ngaranna aja makharijul huruf teu puguh kaluarna ti sungut si eta mah teu puguh mana kitulah tak kajen teuing tapi urang sabisa-bisa baca bae misalnya aki-aki geus leuh aing ngaji ka Serang ya bisi aing ngaji di imah bae bisa-bisa bae kajen pahili gitu dan naon asa ulah disapekeran bae nu kos kitu mah ngajina disapeker ongkoh sod jeung sin pahili ulah jeung anu sorana kurang penting ngeunaheun ulah sok didengung-dengungkeun antaran besi aya nu nyeri huntu di gigireuna tambah cager pandaya nu maca Quran teh ngeunaheun kurang kadengena suarana makhrajna pas nikmat boro-boronya nu maca urang nu ngadengekeun gegeuna aya nu maca Quran teh jang nyana doang ulah jang ceuli batur sorana masyaallah sakumaha kaleng kurupuk ngagodomra teh kudu digunggurah make pentil kadu eta tereh sama kos itu maka terenggesan terakhir bagi Kiai mohon penjelasan boleh apa tidak sebelum azan salat 5 waktu kemudian baca innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi dan baca sholawat nabi sekian terima kasih dari hamba Allah sepatan azan manggeus ulah maca-maca nu kos kitu langsung azan bae mesti kudu maca innallaha wa malaikatahu
ujung maka sholawat langsung bae dur tongtrong bedug azan Allahu akbar ulah sok nyieun maca sholawat bae ke bae mantas azan sorangan bae ulah besi engke ku anak incu urang pajar kudu kos kitu teh entek ulah sok nyieun langsung bae tongtrong bedug langsung azan di Mekah di Madinah gitu ibaheula lagi gitu ulah geus maca innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wasallam jik azan mah teu kudu langsung bae tongtrong bedug ngong azan besi dianggap kakuduan mundek majalah launan bae kadang ikut ciri sorangan bae udah disepekra para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah alhamdulillahirabbil alamin teu karasa urang waktu ayeuna urang geus dincak di tahun baru Islam ialah bulan Muharram jatuh tanggal hijina lamun ngitung tanggal nu jitu make hisab qat'i kitabna kitab Sulamun Nayren anu geus ditasih ku para ulama di dunia lain make hitungan Amerika Inggris jeung Belanda nyalirukeun tata hitungan kehitungan palak Turki ulama-ulama Turki falak Baghdadi Irak kaya termasuk Sulamun Nayren di urang khususna umumna di unggal nagara jatuhna pada hari Sabtu tanggal hiji Muharram jatuh pada hari Sabtu Sabtu Minggu Senin tanggal 10 bulan Muharram adalah hari Senin aya nu nanggalkeun Minggu wallahu alam hisabna nu jelas kula ngitung mun make hisab Islam perjalanan bulan tetap Sabtu mun make perjalanan perhitungan kafir nah ieu adalah jatuhna Minggu kula pribadi nanggalkeun Sabtu jadi di poe tanggal hiji Muharram eueuh raramean dina Islam khaliful yahuda cek Kangjeng Nabi sulayaan ku anjeun kebiasaan orang Yahudi harida buukna kitu dikakatuhukeun ka dieu Kangjeng Nabi kakenca begitu neuleuh Kangjeng Nabi ganteng jasa dikakencakeun Yahudi nurutan dikakencakeun Kangjeng Nabi dibelah gitu neuleuh Kangjeng Nabi ganteng atuh deuk dikamamanakeun ge nu ganteng mah ganteng bae dikakatuh kakencakeun ge atuh ai beungeutna beungeut encek mah encek bae Nabi ditaluturkeun dibelah ku Yahudi neuleuh Kangjeng ganteng Kangjeng dikatukangkeun ditaluturkeun ku Yahudi Kangjeng dibotakan botak aing jak Kangjeng Nabi naros sahabat kok tuan beda-beda sih tantuan teh oh cek Kangjeng Nabi khaliful Yahuda kudu beda aranjeun kabeh jeung Yahudi ulah alakur teu beres Yahudi mah ulah diakur tuh gitu Kangjeng
Kitu keneh orang-orang Yahudi mah tersepen miara kumis, tersepen miara janggot. Yahudi paling benci karena janggot. Kangjeng Nabi dipiara janggotna. Piara terus. Sahabat naros kunaon make janggot dipiara ya Rasulullah, khaliful Yahuda. Sulayaan ku anjeun Yahudi. Yahudi mah datang ke akhir zaman moal resepkeun miara janggot. Mendak sunnah bagi umat muslimin, ulah muslimat masih ada muslimin doang. Bicara mah pugu aja kalepasan ngomong nyana disunahkan bagi muslimin muslimat untuk memelihara janggot. Cak muslimat kumaha ieu kiai kapohan ngomong eta ngalumlah kiai bayaran. Janggot. Duh, cenah kiai ayo lain teh hayang nyara janggot jeung lain teh nyaho. Nyai janggotna aya 3,5. Lain janggot akar huntu. Huntu akaran keluar. Oh masalah. Sakitu diberena ku Allah 3, 4, 5, 11 tetep bae. Kajian saeutik asal panjang. Sugan bisa pakai namun orang dahar nyelap yang pakai tata gitu ya. Tah eta cukup gaji kami mah khaliful Yahuda. Geus sakit. Ulah sok dibundang bahan Yahudi. Mandak ulama henteu tertarik ka zaman kuari nu teu puguh dalilna. Muharram dirame-rame untuk membandingi tahun baru Yahudi, tahun baru Kristen. Tenyawan dalilna, tengaji nu bener. Sabenerna sok ulama-ulama nu baraheula aya ngarayakeun satu Muharram. Oh. Eta mah hanya mahasiswa, can kebal mah hanya untuk membandingi masa tahun baru Kristen, tahun baru Yahudi dirayakan tahun baru kita tidak. Atuh eueuh perintah hadis mana Quran mana nu marentah teu kula diondang ku sababaraha urang bohong aing teu aing mah embung dek jantun yatim bae tapi ulah merayakan tahun baru ta eta teh jijieun ibadah nu teu mendasar. Mahasiswa teh mah hanya kapanasan khaliful Yahuda kajeun nyana-nyana urang-urang. Teu kudu urang marah ramean ya, lain tanggal 1 hari raya Idul Fitri ramekeun ku silaturahim, hari raya Idul Adha ramekeun ku masjid tah nu ngomong hewan henteu masjid nya tah. Aya aturan-aturanna masyaallah ulah sok kapanasan akibatna urang ngabandingi terus sistem pendidikan ge dibandingi ngabandingi urang terus ngalelep ka handap nyana nu utar atuh. Wari pendidikan di Indonesia nu ngendalikeun adalah Kristen Yahudi. Sabaraha poin ieu pendidikan Islam nu diterapkeun di SD, di SMP, di SMA. Eueuh saeutik-eutik acan. Itu bisa dibandingi urang nyeun pendidikan khusus Islam ulah berbau-bau Kristen dititahna kumaha majelis taklim madrasah sok gerak mantep pendidikan pondok pesantren moal eleh kajendeun kukumaha ge asal percaya diri ti mimiti amil apa aya di sekolah amil moal aya tanya keluaran YIN atau UIN ku ari mah. Tanya dokter Andasna, sini loh, Pak Guru sini. Ada apa? Amil ada berapa? Amil ada berapa? Paling gajaknya di kampung saya ada 1. Dengkeun bentuknya amil atuh moal beres ka dituna. Coba budak kakarak asup ka pondok pesantren. Amil ada berapa, Ceng? Oh, i'lam annal awamila fin nahwi mi'atu amilin. Waruhan sira. Ah. Tunjuk-tunjuk nya nama kewaruhan sira.
Jurumiyah moal aya di sakola aya geus di sanawiyah aliyah baheula kuari sorop baheula mah aya zaman Al-Husna Tangerang zaman Ki Muhtar Gembor kala luar ti sakolahan kos kitu bisa maca kitab kuari mana diakui pendidikan kos kitu teh formal bisa ngaji bisa baca kitab Sapinah Riyad Takrib di Araji tinggal nama di Tangerang ada Al-Husna tinggal sebuah nama mana kuari kualitas kula keur leutik ngadenge Al-Husna hebat tapi kuari mana di tengah-tengah kota Tangerang pendidikan anu mengarah kada Islam hancur akibat kompetisi nyana merasa kalah ulah ngarasa eleh terus mana di sekolah nu ngaji Alfiyah sedangkan teu ngaji Alfiyah baca kitab ujianna kadangena ge garihal ulah disangka hebat eta bangsa doktor andas ceramah kadang ku santri aing mah macana ge belu tah bahasa mana tah belu tah belu aing mah ngade aya belu tah kaluar deui tah belu aing mah ngadenge sia belu tah tuh komo datang ke ilmu mantik taruhlah mantik mah aya di universitas aya sistematika filsafat aya ideologi filsafat aya macem-macem eta teh mantek teh tuh kemudian bilagah mana dia aja nu mantak kesel ngadenge ceramah jeung pidato na jelema nu teu ngaji di pasantren lawan sababna teu dikemas teu dirapih-rapih bahasana make ilmu bilagah iraha ngomong nu rendah iraha ngomong nu kuat iraha ngomong anu naon gitu ngaranna lalaunan iraha ngomong nu keras iraha ngomong kudu bahasa intelek iraha ngomong kudu bahasa eta Kangjeng Nabi kapanggih jeung tukang tani ngobrol tani kapanggih jeung tukang perang ngobrol perang kapanggih jeung tukang urusan mager ngobrol mager oh kapanggih jeung ngawinkeun korma cak Kangjeng Nabi atuh teu kudu dikawinkeun ge meureunnan buahan ieu ih cek tukang korma sakumaha adat buah korma tangkal korma mun teu dikawinkeun teu buahan cak Kangjeng Nabi antum a'lamu bi umuri dunyakum urusan dunia maneh atuh nu nyarah mangga teruskeun atuh cak Kangjeng Nabi eta teh selalu pas bilagah diatur supaya sesuai jeung muqtadal hal ieu mah di lembur ngomong waduh situasi dan kondisinya lain bagaimana ya mereka itu kok begitu beliau memang begitu cek nini si aing diajak ngomong kos gitu kumaha ya waduh ini sudah keadaannya kurang konferensif ini waduh bagaimana ya nyana nanya ai konferensi aing kitu nyaho nyana ge nu ngomongna teh nyaho mangidi koran doang tah teu nyaho situasi hayang disebut hebat lain kitu nyampaikeun mah iraha ieu teh kudu intelek nyana ceramah di ditu di hotel jeung WTS berarti di hotel mah tuh ya bahasa di itu namun ka Inggris atuh kudu bahasa Inggris disesuaikan kitu itu cenah kiai mah bahasana Sunda bae aing mah becusna Sunda lo jeung aing teu ngajakan ngaji kanu bahasa Jawa bahasa Maluh khusus jeung urang Sunda doang geus sakitu bae sia milo sabodo sia tah mah aing sakitu diondang bae embung-embung ge teu bisa tajang alasan aya teu bisa bahasana geus kunaon ada kumbung-embungna aing ceramah ngahareupan bangsa bintang embung aing naon atuh moal bisa diceramahan ya emang nyana bae nyana mah lain endek maksud ngadengikeun urang titah milu ka nyana model Kiai Golkar ajurna teh kos kitu bisaeun dinasehatan ku kiai atuh moal bupati mah aya ge kiai supaya miluh ka urusan kabupatihan kadang ku sia goblok sia kos kitu tah mantak atuh leuk naon dinasehatan ai ka dieu mah berarti rek ngaji carekan sia ku aing ngaji aing ka ditu teh hayang aing sabira dibere duit 3 juta 5 juta atau Scoopy paling
Aju teu ngadengeun nasehatan naonan. Ye, kiai dengekeun pamarentah mah lain deuk ngadengikeun kiai supaya milu ka pamarentah. Ngubrus ya kajeun hukum. Aing ngomong rahasia ya. Aing ngomong rahasia ulah dibejakeun ka nu seje. Geus pokona masa jangan aja bejakeun deui ge ka kitu. Rahasia terbuka ngaranna ye. Sekali deui lain nyana deuk ngadengekeun nasehat tapi kiai supaya ngadukung ka urusan-urusan nyana. Berarti kiai deuk diajak ngubrus. Aju daek ngubrus sa kiai. Kemana yang ngaji? Kuari berarti poe Minggu mun tanggal 1 Sabtu. Tanggal 1 Sabtu berarti Sabtu Minggu Senin tak isuk tanggal 10 Muharram. Isuk tanggal 10 Muharram. Besi di lembur cenah urang mah deuk Minggu bae. Sabodo ieu mah keur nyaritakeun kula begitu dihitung melalui falak diakurkeun jeung ahli-ahli falak nu seje nu jitu lepina Sabtu. Besi deuk Minggu. Sabodo masing-masing. Geus ulah ngomongkeun goreng. Nu minggu-minggu hitung nu bener make hitungan naon selama make hitungan nang ulama pasti Sabtu wajen teuing di Pandeglang di Serang di Jawa Timur Jawa Tengah pasti Sabtu mun make ngitungna make kitab ulama kecuali make kitab bule los nah ini teu ganggu ka sia-sia bae ka ditu tanggung jawab ge di akhirat sia make kitab bule rumus nakos kitu gitu jadi mah lain hasil hitungan hasil ru'yat eta almanak nang ru'yat iraha ru'yatna almanak geus ngabereleng nah itulah di tanggal 10 Muharram teh lain letik-letik sejarah 10 Muharram eta sejarahna masyaallah hiji ketika Kangjeng Nabi ti Mekah ka Madinah. Begitu datang ke Madinah, orang-orang Yahudi puasa. Yahudi di Madinah puasa. Cak Kangjeng Nabi aya eta Yahudi paruasa puasa naon? Bebeja cek Yahudi. Kami manu mantap puasa mengenang masa kejayaan Nabi kami Musa. Panjang Taurat. Nabi kami Nabi Musa baheula disalametkeun ku Gusti Allah. Tina kejaran Fir'aun nah iyalah pada tanggal 10 Muharram sekaligus dikusrukeunana sekaligus dimodaranana Fir'aun dikeremna Fir'aun pas bertepatan 10 Muharram Kangjeng Nabi Musa salamet Fir'aun ngubrus terkerem di Laut Merah nah itu tanggal 10 Muharram. Atuh cak Kangjeng Nabi ana aula minhu wa minkum kaula leuwih utama tibatan minkum tibatan maraneh kabeh bihi wayana puasana nyaritakeun tentang sejarah Kangjeng Nabi Musa kaula mah tuh leuwih utama tibatan maraneh Yahudi nu mantep Kangjeng Nabi tanggal 10 Muharram puasa can diinstruksikeun puasa Ramadan terus puasa bulan Asyura terus bae Kangjeng Nabi 10 Asyura hampir asana ieu dipardukeun ieu puasa tanggal 10 Muharram Kangjeng Nabi puasa teh terus bae pas di akhir hayat di akhir tahun-tahun Kangjeng rek maot cak Kangjeng Rasul inna istu ila qabilin la sumanat tasya wal asyr lamun kaula hirup datang ka tahun hareup niscaya kaula endeup puasa tanggal 9 jeung tanggal 10 kula endeup puasa tah lantaran cek Kangjeng Nabi khaliful yahuda Yahudi mah puasana ngan sapoe doang geus kula deuk ngabedaan jeung Yahudi jeung tanggal dalap jeung tanggal 9 Tasua disebutna ngan Kangjeng Nabi kaburu pupus jadi tekungsi Kangjeng Nabi puasa tanggal 9 ngan tanggal 10 hungkul ngan aya bahasa Kangjeng setelah eta cek Kangjeng Nabi sumu al-asyr
wa qablahu yauman wa ba'dahu yauman wa khaliful yahuda paruasa aranjeun kabeh tanggal 10 Muharram jeung memehna sapoe jeung entasna sapoe bedakeun lah ngabedaan aranjeun kabeh ka Yahudi mah puasa nangan sapoe urang mah 2 atawa 3 poe nah kuari puasa ya kuari tuh uduk geus beak uduk geus aya nu mesen sate deui terus cenah kiai kunaon teu instruksi nyoba aing ye ternyata teu dielingan we poho tah sabzab tuh minggu Senin gua hari ya tanggal 9 isuk tanggal 10 tanggal 11 jadi 3 poe puasana poe Minggu poe Senin poe Salasa tah bagi nu encan ngadaharna naon meunang ku hari niat ku hari bae niat tuh niat gula puasa poe ieu dina poe tanggal 9 bulan Muharram tah gitu tapi jeneng geus jadi ya harus etik mah naon leupet segede kieu ye teu kaci teh ngan ai endek ngelehan beuteung cara ahli tasawuf teh naon ahli tasawuf mah puasa lain tapi dahar henteu naon sababna diuji kebutuhan ja butuh ja teu butuh dahar jeung nginum ja salat ge masih nangtung keneh naon tanaga aya keneh moal dahar ahli tasawuf mah kos kitu lain haram sapeker kos itu ai sampai keur diharamkeun ai bau barang dahar sakumaha orai koros ayeuna tasawuf teh bener kos kitu mah diuji kelayakan tanaga layak keneh bisa keneh ieu teh nangtung ulah dahar urang tasawuf kos henteu tunduh ja ieu mah ulah sare ja ieu mah tunduh sanajan keur ngaji molor tasawuf eta geus aya anu keur ngaji hees seret lain tasawuf Adek ahli tasawuf mah sarena ge atuh tara di kasur cenah mah keur diuk di mana hayangna be di masjid hayang sare antak loloban ahli tasawuf mah di masjid teh tolol teh tasawuf mah insyaallah ya bersih ayeuna encan larang dahar can nginum tapi ka ayeuna niatna itu somal yaum kula puasa dina poe ieu itasi dina tanggal 9 Muharram geus kulantaran poe ieu mah meureunanan aduh teu nyaho ajeun isuk bae tanggal 10 na isuk jeung tanggal 11 poe Salasa duh cenah kiai teu kuat jeung kula mah di pabrik ieu mah ai 3 poe mah 2 poe bae 2 poe ge cenah teu kuat sapoe bae tuh poe isuk bae sapoe ge cenah teu kuat kumaha sia bae atuh tah mah aing ngabejaan doang masyaallah hirup teh aya perbandingan jeung hewan ya orang yang sok puasa bae orang yang taneuh mulut sabulan mulut puasa Rajab 27 poe puasa Ramadan sabulan Ramadan puasa eta orang yang taneuh mendeknya nama asal di bulan mulut bae nya mendem puasa sabulan bulan puasa naon gara-gara orang yang taneuh ke akhir bae hiber teng kadeuleuk urang wah itu naon itu nu hiber naon itu diudag kuno sok puasa kuno sok tapa lu bae ka kuburan nah ya di dulu kadinya disorot yang ngeringkel nah iya asana ya ada kecak dukun bae lamun anu hiber rupa orai teh rupa batu teh tewak bae ngan diberesieun bae urang sebab lain sembarangan orai sebab eta orai keur tapa cieun bae dibereun teh urang jarang langsung ditubruk teh jarang sebab naon sebab hebatan orai harismana tibatan nu ngudag ayo orai mah puasa nu ngudag teu
atuh hebatan nyangan mentak teu kuat tapi lamun urang puasa deui mah atuh dicekel masalah atuh nu ngudagna atuh eta mah keur ngalamun itu naon hiber puasa teu naon teu penyeuna mah atuh diudag ku nyana brus orai eleh sinar ku orai sebab sinar puasana muncar eleh teu kuat teu bae geus mantak geta eta orai tanu mah cicing bae nyana mah sebab geus aya maunatan cara maunah asal kasempar kaganggu dicatek ku nyana digegel langsung bae peurahna luar biasa sebab puasa bae tapi orai koros mah orai koros beutungna dayut orai koros mah aya kicak-kicak dia caplok ku nyana aya anak bangkong dicaplok malah nu gede mah orai koros mana bangkong ge dicaplok keneh bae aya parai dicaplok endet dicaplok buah bus dia dicaplok keneh bae geus teu maya naon bae geus moal namanya kadal ge kadal terus bae anak kadal terus bae cacing terus bae beutungna ge dayut mun sebeu teuing nya mah ngaringkel eta orai koros eta ngaringkel di sisi sawah beutungna ge huluna teu kadeuleun ieu mana huluna nya mah teu kadeuleun nya huluna kahandap nilep coba ge tajangan kolot baheula dan nilep di mana huluna ya di kieu-kieu ge kurang di kieu-kieu teu cicing bae malah bisa ditampak ku heesna teh teu karasa molorna bisa ditampak kieu tah kayak kebal-kebal lantaran kagoyang-goyang leukeut naik gitu kok bae tah nya meureun asa diganggu ngegel ka urang blek bae urang cicing bae tah dikencangkeun ku nya cicing bae leeh sorangan huntuna coplok koros tah eta teh jelema ge kos kitu horengan huntuan huntuan jelema tilok puasa mah nah ieu kukula deuk diajak nyebrang jang ka akhirat ieu mah lain jang dunia jang ka akhirat di tanggal 9 na ieu daswa isuk tanggal 10 jeung deui tanggal 11 na sumu ya al-asyir Kangjeng Nabi goblahu yauman wa ba'dahu yauman tanggal 10 bulan Asyura mah sejarahna tanggal 10 Muharram disebut Asyura Pohara hiji ngadamelna Gusti Allah ka Kangjeng Nabi Adam sangat bersejarah tanggal 10 Muharram. 2 setelah dijieun diantep diasupkeun ka sorga tanggal 10. 3 diturunkeun ka dunia ge tanggal 10. Ieu Kangjeng Nabi Adam. Iba lahu diterima tobatna Kangjeng Nabi Adam tanggal 10 bulan Muharram. Masyaallah. Hiji. Kedua, Kangjeng Nabi Musa disalametkeun tina kejaran Firaun. Kangjeng Nabi Musa na salamet, Raja Firaunna terkerem tanggal 10 Muharram. 3 Kangjeng Nabi Ibrahim. Ketika Kangjeng Nabi Ibrahim dibalangkeun kana sana disalametkeun na tanggal 10 bulan Muharram. Nomor kaopat didamelna langit, didamelna bumi, didamelna aras, didamelna kursi tanggal 10 Muharram. Didamelna samawati wal ard wan nujum, panon poe bulan berbagai bintang didamelna tanggal 10 Muharram. Sangat bersejarah. Gitulah sunatullah. Kangjeng Nabi Idris alaihi salam ditaekeun ku Gusti Allah ka langit. Ieu tanggal 10 Muharram. Kangjeng Nabi Isa alaihi salam didamelna ku Gusti Allah tanggal 10 Muharram, ditaekeun ka langit ku Gusti Allah tanggal 10 Muharram. Lain letik-letik sejarah di tanggal 10 Muharram. Numantak para salafus sholihin, para wali-wali Allah kepenting ye. Pada tanggal 10 Muharram nya nama tafakkur pul, merenung sejarah, merenung loba kejadian-kejadian, merenung direnungkeun ka dirina, termasuk
Kangjeng Nabi Nuh alaihi salam. Kangjeng Nabi Nuh disalametkeun turun ti kapalna tanggal 10 bulan Muharram. Begitu tanggal 10 tarurun jeung kaumna lalapar kabeh cek Kangjeng Nabi Nuh lantaran urang lapar. Coba aya naon, coba kumpul-kumpulkeun. Aya naon bea setik, aya kacang kedelai setik, aya gandum setik, kacang tanah setik, aya gitu naon ngaranna bubuk roti setik. Hijikeun cek Kangjeng Nabi Nuh asakeun, diasakeun. Begitu deuk diuyahan, uyah eueuh bawang eueuh segala eueuh ngan saeta-etana doang dibagikeun, disebut bubur Asyura, bubur tiis. Nek baheula mah tanggal 10 Muharram ngabubur tilok di uyahan. Cek ulah mah kuari mah uyahan bae tetep. Uyahan bae tetep. Ngan eta kolot baheula ngadidik anak teh nyahoan. Masyaallah jadi terkenang kan begitu anak ngadahar pan tiis asuronya. Jadi nyaho. Kuari mah lantaran tilok ngabubur-bubur acan boro-boro anakna kolotna ge pan kuari teu tasu pan kuari. Geus teu nyahoeun tah. Tanggal 10 isuk puasa sorena ngabubur tiis ngan teu instruksi tama sakadar sejarah doang. Geus mendek nyieun bubur dua rupa kuari mah. Hiji bubur tiis ulah loba-loba teh mah sejarah doang. Nomor kadua mah bubur kacang ijo bae make roti. Disusuan basa etik. Ngeun eta mah. Geus anakna nanya, "Ma aya dua, Mak?" "Ieu mah sejarah." "Ayeuna iya majang siat." Pas gitu jadi dua aja. Parah eta kolot baheula ngadidik ka urang. Masyaallah terkenang kuari lalepasan di bidah sih. Pas gitu teh ya, tapi bidahna termasuk bidah hasanah. Naon ngadidik ka anak nyaho pan urang. Oh nya tuh. Kitu keneh termasuk Kangjeng Nabi Yunus alaihissalam. Kangjeng Nabi Yunus teh dinaon kitu ngaranna Kangjeng Nabi Yunus dilepehkeun ku lauk na eta tanggal 10 Muharram. Jadi lain letik-letik poe, lain letik-letik sejarah nu mantak kukula dicaritakeun kitu Kangjeng Nabi pohara jasa teu pernah tinggalin tanggal 10 Muharram puasa. Urang sebagai penganut Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nurutan Kangjeng puasa tanggal 10 Muharram ndek nuturkeun ucapan Kangjeng in istu ila qabilin la sumanna attasi tanggal 9 ndek ieu mah nurut ka ucapan Kangjeng cak Kangjeng Nabi sumu goblahu yauman wa ba'dahu yauman memehna sapoe entasna sapoe dek dituturkeun kemudian khaliful yahuda sulayaan ku anjeun Yahudi ulah diakuran Yahudi mah gitu eta engga kuari ulah akur jeung Yahudi naon bae ulah akur jeung Yahudi dina kumis dina janggot ulah akur jeung Yahudi dina pakaian ulah akur jeung Yahudi mantak ulama ngaharamkeun make dasi teh haram make dasi teh kunaon eta akur jeung Yahudi kecuali aya elat-elat tertentu anu meunang sote untuk menembus politik bagi nu main di politik bagi nu tuturuti dong sanajan di Pemda sanajan DPR haram bae besi teu nyaho make dasi teh haram elatna lan tasabuh jeung Yahudi man tasabbaha bil Yahudi fahuwa Yahudiyun jelema nu nyarupan ka Yahudi asup ka golongan Yahudi. Tatangga urang anu DPR teh anu kamari nu kuari maka dasi eta teh min jumlati Yahudi teh kos kitu. Yahudi. Ulah kitu je pakaian mantak Yahudi mah tilok make samping, mantak kula mah make samping bae. Kama mana ge. Cuman coba Yahudi mah tilok aya nu make samping, paling rek HS doang teu make samping. Makanya ke celana panjang gawe itu sarua jeung Yahudi. Tak aya nu ngaharamkeun ngan ulama tasawuf nu ngaharamkeun teh
balik deui ka pikih mah teu haram selama tujuanana nutupan aurat. Geus atuh masih aya nu kiai make jalana atuh teu salah eta teh kiai fuqaha ngaranna. Lamun anu nasab bembungeun tasabuh jeung Yahudi man tasabaha biqaumin fa huwa minhum. Dalil eta teu kuat mun dipake di fikih tapi dalil eta mun dipake di ahli tasawuf termasuk dalil nu kuat. Pantek ge dek lumpat ka mana geus puguh dalilna asal jelas bae ieu dalil fikih ieu dalil tasawuf ulah dihiji-hijikeun. Dalil tasawuf jeung dalil fikih dihijikeun aya ge make. Nah, kudu akur nya mikih nya tasawuf. Sebab man tafaqaha walam yatasawwab. Nah, wa man tasawwafa walam yatafaqah. Nah, jadi ai dalilna mah hiji bae. Nah, ieu masuk aya jelema nu ngadalil jang tasawuf pake dalil fikih, jang fikih pake dalil tasawuf. Garetek aing mah kos kitu. Engkeuna teu puguh kacau. Tuh kitu nya tah jadi kula masa kadang ngelingan bahwa poe ieu tanggal 9 nu encan ngadaharna naon niatan puasa nu enggeus ngadahar ge menghormati kana ucapan Kangjeng keun bae aing geus kadahar uduk 2 piring hadeukeuna ge teh 2 piring jeung kitu. Jadi ka ditu teu peuti lapar ya aing ye moal aing moal dahar poe ieu ke dahar-dahar tas zuhur. Beres namanya. Masyaallah. Hiji terakhir dina pembahasan hadonah teh mengenai hewan. Urusan budak geus beres dibahas ku urang, urusan nu edan geus beres dibahas. Urusan rokik jeung amat eueuh di negara urang mah tapi pembahasanna geus beres kuari mah deuk nyaritakeun pengurusan hewan. Urang boga munding, boga sapi, boga domba, boga persi, boga bebek, boga soang, boga hayam, boga manuk purukutut. Nah, termasuk boga lauk eta ngaranna hewan. Sedangkan urang teh disuprih ku sara. Hakikatna Gusti Allah majazina Kangjeng Nabi. Urang teh kudu sianah liruh. Kudu ngaraksa kana ruh, hormati ruh. Sing hade lantaran ruh ieu adalah titipan Gusti Allah nu ditempelkeun tadi ka manusia ku ari ka hewan. Nah ieu teh ieu moal aya bis jelema nu bisa nyieun hewan, komo nyieun rumah, boro-boro nyieun nanyakeun ge moal aya nu bisa ngajawab. Yasalunaka anir ruh, kulir ruh min amri rabbi. Naranya sahabat, naranya manusia ka anjeun Muhammad tentang ruh. Jawab, kulir ruh min amri rabbi. Urusan roh mah urusan Gusti, tama urusan pangeran. Moal aya nu bisa. Ngan Kangjeng Nabi secara khususiyah nyaritakeun urusan diri urang. Aya zahir, aya batin. Di batin urang teh aya kolbu, di jero kolbu aya sir. Di jerona aya ruh. Nah iyalah ku Kangjeng Nabi dicaritakeun aya lelembutan-lelembutan. Urusanana urusan roh tamanu kos kitu mah. Urusan nanyakeun roh mah moal dijawab, tapi lemun urusan masalah kitu ngurusan roh nama tak ieu ku Kangjeng Nabi dicaritakeun. Sebab naon? Sebab tina bahasa Kangjeng paeh eta khurujur ruh anil jasad, karualna roh tina jasad. Berarti aya roh khusus anu nempel di awak urang. Ketika urang maot kaluar tah roh eta teh ya moal bisa dipertanyakeun, tapi jelema-jelema tertentu mah geuning bisa neuleuh ka roh. Kangjeng Nabi bisa neuleuh roh. Kangjeng Nabi wali-wali aya anu dibere maziah ku Gusti Allah bisa neuleuh ruh. Ya Allah, kuring mangadenge eta bae ge mani muringgak bulu. Muringgak bulu ningali Mama Sobari ngadenge dongeng Mama Sobari keur jamiahan kieu. Terus dikali kaluhur. Aduh, ruh Mama Ilyas naik maot berarti. Roh kadeuleuh. Mama Sobari nama di dieu di Cilimus.
Mama Ilyas nama di Banjar coba eta roh bisa kadeu Masya Allah entah kanjing Nabi bisa ningali di jero kuburan keur disiksa gitu kene sebagian wali-wali Allah eta teh ajaran-ajaran kitu teh kuari dileungitkeun melalui partai PKS melalui Wahabi sabodohnya nyana urang-urang deleukeun ke ujung-ujungna anu kuat ngawahabikeun desakanana ti mana ieu ternyata ti Yahudi. Indonesia begitu kental dengan karomah, Indonesia begitu kental dengan maunah, Indonesia begitu kental dengan mistik. Walaupun mistik eta teh timbul ti karomah, timbul ti maunah atawa ti dukun mistik mah leuwih umum deui. Ieu hese untuk diruntuhkeun cek urang Yahudi bidah-bidahkeun ulaya muludan ulaya marhaba ulaya wirid-wiridan dibidahkeun nah lantaran hese bae melalui Muhammadiyah melalui Persis melalui Wahabi melalui PKS kuari dibuat sedemikian rupa di pemerintahan tah takos kitu nyana zahirna menurutan Kangjeng Nabi berjenggot kula mah ingat ka dongeng eta berjendot tak bertumis kambing bertumis tak berjendot hurang udang nah nya jadi masalah kitu karomah mendak di Indonesia mah tetep pamimpin teh kudu anu berbau mistik Bung Karno baheula Bung Karno mah karomah ulah dikira deuleu babaturanana Sabang sampai Merauke kiai-kiai dele kelas dunia na di luar negeri na Bung Karno Masya Allah berkaromah jeung boga wiridan khusus nu hese wain wiridan ibadah itulah Bung Karno antak carita digul carita Jakarta carita dakwah Bung Karno memuringkak bulu orang ketika Bung Karno rek dakwah ka Rangkas Bitung emang naik mobil henteu naik kereta api Bung Karno di Jakarta naik kereta api kebenaran kapanggih jeung sababaraha santri nu deuk masantren ka Rangkas Bitung cak santri teh si jelema gagah amat pahareup-hareup di kereta api pahareup-hareup ditanya ku Bung Karno teh ini mau kemana saya mau ke Rangkas mau ke rumah siapa mau ke rumah Kiai anu oh mau ke rumah padahal Bung Karno ge deuk ka imah eta horeng di kiai eta poe eta teh deuk acara gede jadi akur ta tujuanna berapa orang cek Bung Karno saya ada 15 orang mah udah nanti saya bapak yang bayarin ya ih jangan enggak udah biarin tah dibayaran kunyana 15 orang di kereta api itu nanya si itu teh nanya bapak emang dari mana saya dari Jakarta nama siapa nanti juga kenal lah nggak usah tahu tawadun teh coba lamun kuari bapak ini siapa nggak kenal loh lihat nih apa nih nih waduh sembarangan doh Bung Karno Masya Allah muringak bulu kalau malam menulis sejarah Bung Karno turunnya di Rangkas babarengan yang santri pura-pura mau ke rumah Kiai anu rumahnya di mana yuk cak santri bareng sama saya ayo kamu duluan saya belakangan aja sebab saya nggak tahu rumahnya terus baru datang ke imah Kiai itu rame cak santri pun rame amat nanya emang aya acara nungguan Bung Karno tak Bung Karno nak horeng eta aduh cak santri teh aing kita tadi bareng jeung Bung Karno horeng anak tawadu ieu mah kula keur carita tawadu Masya Allah pohara amat tinggal santri be aing tadi bae atuh ceknya teh aduh ngobrol bias Bung Karno ku tawaduna terus ceramahnya na pidato-pidatona pinuh ku hikmah Al-Qur'an jeung hadis terus bae maka cek kiai eta wal kula disebutkeun kiaina nyaho padahal mah kuari ge moal halanan sejarah pohara ieu Rangkas Bitung Pandeglang Tangerang nya ceramah jadi Bitung ceramah nanu di Bitung mah inget bae ku anfusakum wa ahlikum naro andak abah kula sok dongeng Bung Karno bae eta ceramah Bung Karno ku anfusakum wa ahlikum naro wa quduhan nas wal hijar jagalah anfusakum dirimu baik-baik wa ahlikum dan ahli kamu sekalian kalau kita cerita diri kita di sini kalau kita cerita ahli ada ahlun fiddin Bung Karno ahli
berarti seagama cak Bung Karno teh. Saudara kita itu adalah satu agama, berarti bukan Indonesia saja. Bukan di Indonesia, yang di Singapura ahli kita, yang di Malaysia ahli kita, yang di Amerika, yang di Saudi Arabia, sedunia. Ku anfusakum wa ahlikum nar. Kita harus peduli menjaga ahli-ahli kita, baik di dalam negeri Indonesia maupun di luar negeri. Sebab yang namanya satu agama itu adalah ahli. Tah cerita Bung Karno kadenya sia. Nah ieu tah keur dirangkas bitung santri tinggal kurucut cai mata beres ceramah Bung Karno balik dek dialanterkeun henteu cekna kareta bae tah jam sabaraha ka Jakarta aya kuari gubernur naik kareta Allah ulah memeringkak bulu naon tak dikenang Bung Karno mah lain baik ku bangsa Indonesia dunia mengenang Bung Karno Masya Allah neye ku anfusakum wa ahlikum nar dirangkas ayat ceramah-ceramah cerita kenegaraan namun dirangkas Bang sebab ndek itu menentukan 4-5 penaikan bendera walaupun masih ditahan ku Belanda tidak diperbolehkan tapi Bung Karno geus ceramah tanggal 17 bendera Sangsaka Merah Putih harus naik apapun yang terjadi ceramah dirangkas bitung seperti itu tidak peduli negara manapun yang akan melarang penaikan bendera tanggal sekian tetap harus kita taikan, harus kita kibarkan di mana saja dan siapapun Indonesia harus mengibarkan bendera pada tanggal 17 Agustus 45. Eta ceramah dirangkas. Tuh bareng sia jeung Soekarno jeung aing. Bupati Gajan bukunya hawan sejarah kos kitu. Buukuna ge geus teu meunang di kamana-mana sejarah. Geus inting-intingan bukuna ge. Sejarah Bung Karno. Eta teh kan kuari dikasetkeun aya ceramah di Bitung aya kasetna, ceramah di Rangkas aya kasetna, ceramah di Pandeglang aya kasetna, kuari barisan da kuari nyaho nu asli nyaho lain ge. Pokona eta bae lah. Eta teh bukuna ge. Teu meunang dibacakan ku bangsa Indonesia nu eta mah. Nu eta mah nu asli nu kuari anu eta mah nu di segala KPKI-an segala nu eta cerita PKI na lain dek MKI ke anta kajuna mah Indonesia kiai loba nu asup PKI mah nya moal nya teu Ki Hairun salah satuna jelema nu dituduh PKI lantaran Bapak Ki Ahmad lantaran babarega jeung Bung Karno seserian Ki Ahmad. Iya sejarah tanggal 10 Muharram 10 Muharram iya hewan kumaya hewan ya Zaid boga munding cek urang Bandung munding ge cek urang Belaraja mah kebo serem kadang-kadang kebo Taeta Ki Zaid boga hewan munding, boga hewan sapi, boga hewan domba. Eta teh kudu jelas pengurusanana hiji kandangna jang paranti meuting. Ka hewan mah meuting. Si hade ke jang paranti kulem ulah kitu. Nya ka kebo kulem ai ka jelema segera hees. Tibalik. Jang paranti meuting. Taeta teh kumaha kahayangna ieu munding teh kahayangna kuduna teh kitu naon ngaranna dipirunan kudu make pirunan sebab betaheun nya namun make pirunan sapi kitu keneh ulah eureun-eureun nya nemah tina cai jeung jukut domba nah ieu domba teh kudu puguh tempatna teu meunang berkeliaran domba awas sing ade urang boga domba kemudian domba naik ka imah urang kemudian domba nyabut gitu tatangkalan orang engke di akhirat nu bakal di BAP nu boga domba sing hade sebab domba mah kudu diraksa lain kudu dilepaskeun kumaha lamun hayam seru bae hayam bebek Persi silahkan hendak bah tapi rumah kudu aya tempatna lamun Persi nyaba ka imah batur gandeng man wah soang gitu lain versi muang kumaha lamun nu boga imana keur hees
pan waktu teh waduh luar biasa aya nu jam sakieu mah hees jam sakieu mah maca Quran jam sakieu mah tafakur jam sakieu mah batur tah mah nyaritakeun batur nyaritakeun urang mah lain kitu ja maca Quranan ja urang mah tah eta teh waktu teh eta pan waktu ieu hees kumaha keur waktu hees aya wang pan eta nya elep-elepan aya soang kemudian deuk ngageubahkeun pan eta tunduh sok leungit ngageubahkeun heula tunduh sok leungit asal tunduh leungit teu hees lamun teu hees peuting teh pan terganggu boga pagawean wirid boga tahajud andai kata atawa soang jeung persi naik ka imah pan ai persi mah model lamun kurang diantepkeun nya mah tenang we asal digeubahkeun crot eta heran persi boga kamonesan versi teh kos kitu nya mah eta versi mah mun kurang lalaunan dah moal tapi lamun digareuakeun coba buktikeun ku ari bisa dibuktikeun versi deuleu tah asal digeubahkeun crot ngising nah iya ngisingan imah batur lahan batur eta ngaganggu di akhirat bakal ditegor Masya Allah geus cukup ulama ngabahas tentang hewan. Tahelanan nu pertama wa alaihi ala pudawabihi wajib kanu boga munding wajib kanu boga sapi kanu boga domba kanu boga kuda ala pudawabihi wasakyuha maraban hewana jeung inumanana ngombong disebutna kudu dikombongan teteh sesuai jeung kebutuhan manehanana munding ieu mah gede kebutuhanna sabaraha tolombong sapi kitu keneh sabaraha tolombong mun di urang mah kitu naon ngaranna sundung Bandung tolombong sabaraha sundung ya sabaraha tolombong ya kitu keneh domba mendak rarapih Cianjur Sukabumi Garut Bandung domba marahal dijualna ka urang sugan berkeliaran berkeliaran mulai Bogor Cianjur Sukabumi Bandung Tasikmalaya Garut Ciamis nyana nyararieun tempat ke ngarit ke dieu baragus di urang mah aing ngajual hayang aing ngurusan embung dilepaskeun bae ku urang digebahkeun marah nu bogana tolong teu coba tolong teu dilepaskeun Masya Allah atuh batur teu gaop pepelakan batur teu gaop pepelakan nah etalah mendak digondrong mah satuju tak kula mah digondrong di kebon jeruk baheula di Ciledug lantaran rame-rame nya nama melak naon ngaranna bunga kembang mun aya embe kadinya embe saha bae pencit bae kakarak ini kambing siapa kambing saya bawa mak lu udah dipotong sama gua beres gondrong eta kos gitu gitu mun marah tuh kenapa ini kan tanaman bagaimana sih ceknya kan itu mah harus dipagar udah gua pagar kambing lu kesini ntar mah kalau lu marah lu nya gua potong lu babarengan orang gondrong mah kan nu miara geser wajeng di Cianjur kitu bae tah Masya Allah tetangga kuari berkeliaran gondrong kebon jeruk tu Ciledug bukan nu kembang malaya nu aya mah masih kene budaya jahiliyah mah iya pasar kemis Cilongok henteu Cilongok ketinggalan pasar kemis Kendal ka ditu terus teh budaya jahiliyah na masih kene ka baheula-baheulaan sepatan mah komo bapa moyangna teh mah ka ditu ya Allah ya Rabbi mentak imah teh imah bararsi di urang mah tanggalan lain embung melaknya nage asal melak paheula-heula jeung embe ge ngobrol tuh dahareun urang tuh keur dipelak embe ngobrol nu melakna ka jero bah kompetisi nya paheula-heula gelut embe jeung embe da eta teh hese jasa urang kos kitu wajib dijaga sing ade kitabna aya besi pajarkeun eueuh kitabna teh
walaihi ala pudawa bihi wasagyuha wajib eta hewan teh kudu dibere dahar dibere nginum disebut dikombong. Kemudian termasuk hewan-hewan anu laletik mun urang boga piaraan hayam wajib diparaban mun aya nu paeh kurang parab bakal ditanya engke ku Gusti Allah. Jangka neraka mah cukup teu kaparaban hayam bae. Boga lauk urang paraban lauk ge sarua bae kebutuhan manehanana sakumaha. Kitu keneh boga manuk mantak ahli tasawuf mah tilok boga manuk. Lantaran manuk eta di kurungan ku Sayyidina Ali dibeli budak. Ieu manuk sabaraha duit cek Sayyidina Ali sekian. Beli. Begitu dibeli dihiberkeun. Bantuan dihiberkeun cek Sayyidina Ali nyana leuwih senangeun hirup babarengan jeung baturna daripada di kurungan. Tuh eta cek Sayyidina Ali, lu sering Sayyidina Ali membelian manuk dihiber-hiberkeun. Andai kata endek masalah pikih caritana lain tasawuf lantaran aya jelema nu kadadengekeun suarana ka puru kutut teh aduh mun geus ngadenge puru kutut hutang ge leungit mantak tilok mah hutang ngadengekeun suara puru kutut bae ieu sabaraha puru kutut nu ieu mah 1 juta nu ieu 2 juta nu ieu 3 juta nu ieu mah puru kutut pancawarna ieu mah 30 juta. Eta barura eta cecan dikurkeun lamun geus dikurkeun bisa 100 juta 150 juta puru kutut sagede kieu 150 juta masyaallah di dahar ge ku sorangan teh seubeuh berarti naon eta anu dibutuhkeunana suara puru kutut masyaallah luar biasa mantak aya jelema keur mandian puru kutut kieu we teh isuk-isuk teh geus teneng pek leupas 30 juta nisain puru kutut teh. Aduh, 30 juta. Cakere 30 juta. Pamajikanna naon? 30 juta ieu ber. Geus galamun ngarokot 30 juta. 30 juta. Tungtungna mah lain bunga edan. Sok aya mah jelema teh. Tah eta teh haeg wae cek fikih mah asal diurus. Kebutuhan puru kutut teh naon? Kebutuhan manuk beo teh naon? Kebutuhan manuk cicit teh naon? Kebutuhan manuk dan lain-lain sebagainya. Eta teh naon parabna? Ulah kieu puru kutut engke dibere caw Ambon. Cek puru kutut waduh aing teu beuki atuh ieu mah. Bahakan Gusya. Jelang-jelang aduh, teh kadaharan aing cek puru kutut. Kudu akur tanya heula. Tot, Aisyah kadaharan sia naon? Tanya heula. Ulah main bere-bere bae pan urang manyar nyaho urang. Geus tah mah bangsa apung manyar, bangsa manuk anu sok bring hidung teh naon ngaranna? Peking. Eta teh nyaho, geus maninin geus lain deui. Maninin geus teu kabitaeun nya ku pare-pare maninin geus. Teu kabitaeun nya mah ku hileud-hileud leutik maninin mah tah. Mantak hajuna jana uncak-encak di tangkal nu sejen haju ngising teh tangkena bakal jadi mangandeuh maninin dah bawaan maninin eta aya mangandeuh tatitet menang bae 10 poe timbul mangandeuh bawaan manuk maninin da teh nu sok mamawa mangandeuh mendak aya dina hayatul hayawan kita bahayatul hayawan paranti nganyaokeun manuk jeung karakter-karakterna kabelah itu haram jeung halal da kamaninin mah manuk teu bagus sebenarnya mah lantaran pamacokna panjang ai manuk leutik ai pamatukna panjang nu mantaknya nama kabeukina ge teu bagus hileud na engke di mana-mana nyana enslak bakal nangising di dinya engke bakal jadi mangandeuh teh pan teu bagus maninin eta manuk teu bagus kuari mah dibeli ku batur sabaraha duit ieu maninin 500.000 heran aing mah maninin 500.000 naon nu diarahna isi maninin tah eta kos kitu lah. Nah ya manuk baik-baik secara tasawuf mah teu bagus, secara fikih mah haeg bae. Aya jelema nu terhibur ku suara manuk sebab kelengkapan alam teh Gusti Allah teh nyin untuk kelengkapan alam ialah manuk. Aya jelema keur pusing-pusing ngadenge baceona manuk waduh. Serba bisa ieu manuk cek jana teh. Cek pamajikan kakak teu bisa. Aduh teu.
ngabaceo boro-boro ngabaceo kakak mang wajege eleh bae sial sia manuk lu ngabaceonya nu ribut manuk serba bisa tah eta lah manuk bae kadaharana kudu di selirik munti kukur naon perukutut naon beo naon menini naon manyar naon kerak naon mun kerak bahaya kerak mah bahaya ulah bae urang resep jasa ka manuk kerak pan aya sasada mah bagus pak kerak tah tapi ulah naon sebabna atuh pada haranana teh nu paranti isuk-isuk keluar teh bahaya ke atuh ambreng-ambrengan kerak mendak aya bahasa kolot baheula dasar kerak beuki tai kerak tapi budak kuari mah teu pentingnya raweun ka manuk sebab manukna geus eueuh aya ge di tempat manuk ai baheula mah zaman kula leutik asal keluar bage masyaallah manuk jaket trot serem tah ngaranna jaket trot sareng gunting hidung teh geus puguh alap-alap di luruh kuntul mah di sawah rentul anu luar biasa urang neuleuh kuntul sasawah ngayapak putih kabeh masyaallah luar biasa manuk segala manuk aya di sawah teh eta alam nu kamari subur teh neuleuh manuk di sawah di huma masyaallah tatangkalan kabeh haju tatangkalan naon ge bangun nu boga buah tangkal buah teh ku kabehan di ala eta berkah amat baheula mah aya tangkal buah hiji angin gede di parulung ku kabehan nu bogana jah teu nanaon kok bisa teu nanaon atuh nu bogana ge teu melak ieu da jadian sorangan tapi eta di kebon pohara jasa kebon mana wae bisa dipulung ku urang eta zaman barokah anu luar biasa nah zaman kamari tinggal kenangan beuh kuari mah geus sarares hese subur mah subur tapi sabares ningali manuk geus eueuh kunti anak ge baheula mah ngahiji jeung jelema ngahiji kunti anak teh aduh urang-urangnya nanya urang kaluar aya kunti anak kan tah aya kunti anak kan tah komo malam Jumat mah jeung malam Salasa aya kunti anak aja bae kolot mah ngomong teh aya nu reuneuh moal salah tah mulai tah kajahiliahan aya deui tah bener bae emang osok aya teh asal aya kueuk aya nu reuneuh ditungguan ku kueuk dumantak abeh naon eta pinter kolot baheula mah kasalakina ulah ka mamana sia ulah ka mamana pamajikan sia geureuneuh emang kunaon tuh kueuk di luhur sok aya kuntianakan mantak salakina atuh ngahekeke we di dinya ngolotan disebutna terus gitu alalakur beta kolot baheula teh aju deui nurut beta minantuna mun teu mah ka mana ieu mah ngadenge sora kueuk cenah kadun yang pemajikan puguh mah beukian nyanana eta zaman kamari ieu geus eueuh tah kamari ieu tapi bener urang kaluar beta kueuk aya tah urang kueuk teu kebal aya nu sora tuh nu bogana cenah urang nanya ka kolot teh nu bogana kueuk teh kendaraanana nu sok numpakanana eta oh kitu kunti anak ngaranna heuh kunti anak sok kumaha kunti anak mah nu sok ngarumbai buukna eta kunti anak ngaranna ajunya nama tilok make calana kunti anak mah pentingna kadeuleun teh kunti anak kolot baheula teh dongeng kos kitu kuari dikontrakan Pak Haji loba eta loba aja eta kunti anak mah lulu eta insyaallah baheula mah naik eta naik manuk kueuk kuari mah naik Scoopy ya Allah ya perbedaan alam ya perbedaan zaman sikene subur jasa Masya Allah orang menyaritakeun babanjiran bageret berada setengah babanjiran simut Masya Allah geus teu kawadahan urang dieu kabeh ka sawah ngalan simut nu botol teh anu ditiir teh simut lagi geus macem-macem aya nu teu meunangan bae deui sarua pangitik tinggal pangitik tapi teu meunangan bae bebe jaga bapana batur meunang sabotol dua botol nu satiran kula mah teu meunang mana pangitikna ieu coba ka dieu ku abah dihitung heula mais manggang ngorogo poos mais manggang ngorogo poos atuh sia mah poos tungtung lah poos moal meunang sia nah ku abah dihitung bari mais manggang ngorogo tah ngorogo bae tah atau mais ge tungtungna mais manggang ngorogo mais mangga ngarogo maisna mais tek
Dituntung tak di mais teh potong. Tak, geus mais. Bener bae. Begitu ka sawah deui masyaallah. Meuli nya lauk mais. Pohara jasa. Cikene alam-alam nu kos karari itu teh. Urang lamun aya kokorolokan didelekeun we urang aya anak lele, pasti aya indungna. Aya anak lele sagede kieu sagede curug, indungna kajen kumaha ge. Aya indungna tangan. Tangan. Geus ulah di tangan cakolot pasang bubu wae. Ge pasang bubu geus terapkeun ka dinya kotrek. Lah malah loncor mah eta cai ka sisina ge. Artina henteu rapi tapi eta pinu. Nang saya eta nang Allah melalui malaikat kadinya karunya teh budak bubu pinuan. Padahal tuh moncor ka dieu ge bisa tah ka sisi bubu tapi masyaallah dibawa luar biasa. Tah eta zaman geus eueuh kos kitu teh zaman subur luar biasa di mana zaman subur mah aneh. Kumaha anehna? Ujim uzan ngecrek urang teu ka mana-mana. Di ka mana tuh jahese. Hese, tapi dahareun ku Allah dikiriman boro-boro di sawah disolokan leutik, ieu di luhur kenteng bae aya lele, aya gabus, model Pak. Model di luhur kenteng, urang keur kieu we, tiris isuk-isuk. Aya cai, dia hujan ngecrek, ih di kenteng. Aya lauk gabus gede, cokot, nang saha ngiriman cak Allah sia dagang teu bisa, tani atuh hujan, dahar mapan sia kudu. Tak kau ini kiriman gabus ka kenteng tah goreng ku sia asal orang buka keyakinan ka Allah dahareun datang ka urang ieu mah kuari keyakinanna geus eueuh keyakinanna kieu lamun teu digawe hese sia dahar atuh hese bae bohongan keyakinanna kana digawe mun teu sakola sia teu boga ijazah moal bisa digawe atuh keyakinanna ka dia kadinya mendak anak inda zoni abdi bi kuring mah kumaha sangkaan hamba kula kuari sangkaanna geus eueuh keyakinan baheula mah yakin. Dah cokolat bahelan dek ka mana-mana teh kudu dahar asal ngadahar ieu naon tah ngadahar dangdeur congona doang amis ge dek ka mana kuat ge sia ngadahar 7 bae pokona kuat jeung amis deui geus kitu bae tah mah masyaallah pohara jasa kukuk bae kukuk leutik keneh isuk-isuk urang gadinya leutik cokolat teh hayang ngadahar kukuk amat gampang tutupan ngan tutupna make anu diawit teh anu karatang nu diawit teh kitu longkopna tutupan make longkop ngan make kuku heula dikitukeun saeutik trek longkoban gadinya bisa ditungguan kaditu heula sakedeung samenit 2 menit sajam dede bude kukuk ngadadak bude coba eta kolot baheula bisa kos kitu eta. Ya Allah, ya Rabbi, Masya Allah. Ieu mah keur carita zaman-zaman kamari nu budak kuari mah geus teu ngalaman kos kitu. Ngalaman kuari mah HP. Digerogeun ke ku bapana. Hai, teuy. Hei, gadi heula. Berarti itu si kurang teu gade ge tanaon, kagok mah. Oh, tuh, nang sameulikeun eta HP-na, nang mana? Ain teh ceurik ban, ai dibere digerokeun teu nembalan. Ieu zaman kos kitu kuari. Zaman HP nu meuli kana mana lantaran nyanana ceurik, ai teh dibalikeun ceurik, ai dibalikeun atuh eta kos kitu digerokeun teh. Kita ka warung teh balanja embung mah. Zaman ada redan kab. Anak jeung indung edan kabehan ieu. Nah iya kerjarita masalah itu hewan wajib diberi parab di paraban eta hewan di inuman embungeun bogana Zaid boga munding kemudian teh daek maraban munding sedengkeun eta munding geus sasada bae oh sapi tah mah tuh asal geus sasada bae berarti lapal moh dua rupa sasadana lamun moh berarti yang lakian teh sapi tah itu kitu kanyawan banteng lamun moh lapan tapi lamun moh jiat kula mah sanajan lain tukang sapi ge nyaho
nyaho be pokona mah sarjajan eta ge teh kebo sasadana beda-beda eneng teh mah anu bapana teh beda teh mah lain hayang parab teh mah neuleuan wajib diparaban mun teu daekeun maraban sapoe dua poe teu daekeun maraban keluarga geus ripeuh sedangkeun eueuh anu ngarit lapor ke hakim tah hakim teh urusanna ka kebo-kebo urang lamun di negara Islam rapih ya sebenarnya mah lapor kamari mah lapor urusan tolak ya kan urusan nikah kamari mah urusan kebo pagi siapa ini saya ngaranna nu boga kebo nu bagus sayanya pan ai Dedi mah teu bagus boga kebo Peri Dedi Jore punya boga kebo saya ieu mah Mang Salawi tah pas Salawi atuh ieu Salawi ieu tah ieu pas sakulah anak Salawi ceknya teh ampura beuh saya Mang Salawi di dieu pasti ayah hiji mah aduh saya sangaran ulah Kasim tuh kuduna mah Qasim lantaran anak Salawi jadi Kasim sia enak lapor kunaon abah kula Salawi henteu daekeun maraban kebo geus 2 poe kebo wewean bae je ka RT-an saja RT 404 kula oke kelurahan sa lah kelurahan mah geus eta bae pokona mah geus datang tim tika hakiman datang ke dinya mana Pak Salawi saya Pak ini kambing kerbau siapa ya saya Pak berapa kerbaunya 6,5 Pak 6,5 6 meneng 1 oh iya ini ada laporan tadi pagi anak bapak punya anak namanya Kasim iya laporan apa itu anak saya laporan nih tanda tangannya surat laporannya jelas bahwa dia anak Pak Salawi sekarang padahal sehat tidak mau lagi ngempanin kerbau betul nah ini keharusannya menurut agama yang telah dijelaskan dalam undang-undang 5 pasal 5 di Indonesia ayat tahu undang-undang nah ini painim tanah ujbiro fil makul ala bayin awalapin awdibin ketentuannya dalam pasal 5 undang-undang 5 di negara Indonesia kalau ada seseorang yang punya kerbau kemudian tidak mau ngempanin nah ini adalah keharusannya 3 1 harus dijual bayin kedua kalau tidak mau dijual harus diempanin kalau nggak mau jual nggak mau ngempanin potong bagi saya kok begitu Pak Hakim iya ini kitabnya tuh fil makul ala bayin au anapin au dibin kelihatan nggak udah nggak kelihatan saya udah tua Pak ya ini undang-undang pasal 5 ya jadi harus itu nggak mau tidak boleh tidak harus dijual jual nggak mau Pak saya mah nggak mau jual kebo kenapa emang rasanya kasihan dapat saya ngempanin kok dijual aduh mau diapain itu malu empanin atuh empanin juga nggak mau anak saya nggak mau biar pada mati aja goblok lu udah dipotong aja mun teu daekeun bae dijual tetep teu daekeun maraban embung pilih di antara 2 hakim antara dijual jeung dipencit tunggu 1 hari kemudian 2 hari kemudian 3 hari kemudian hari pertama harus ada tim dari kehakiman untuk ngempanin hari kedua ternyata dia masih belum terenyuh juga hatinya waduh terenyuh masih belum mau juga ngempanin hari ketiga bawa oleh hakim ke pasar jual duitnya kasihkan rapih di negara urang kunaon sebabna syianatan lirruh sebab ini hewan tidak boleh diabaikan tidak boleh dibiarkan itu keneh manu purukutut geus susadat anak geus bebeja Pak eta geus soraan purukutut Pak kurang parab Pak lah hayang aing moal maraban emang kurang itu puyeng aing beak ku purukutut bae atuh ai beak ku purukutut mah bikeun atuh jual moal kena sapaeh-paehna bae
Itu beres. Udbiro lapor ke hakim. Pagi Pak Hakim, pagi. Siapa kamu? Saya Teddy. Pantas buka perukutut mengaran Teddy. Iya, ada apa ini? Laporan Pak atas nama bapak saya ini. Saya anaknya. Kenapa? Bapak saya punya perukutut. Burung perukutut itu suaranya sekarang udah serak. Kenapa tuh serak? Kurang empan Pak. Kenapa nggak dipilih? Justru itu saya laporan ke sini. Tolong ditangani permasalahannya. Sebab saya suruh jual juga nggak mau, diempanin juga enggak. Ini rasanya 2-3 hari lagi isdet Pak. Apa itu isdet? Waduh, gue tahu isdet Pak Hakim. Mati. Oh iya mati. Survei Pak Hakim didele. Panggihan. Ternyata embungan. Pilih tilu. Ala bayin aw alapin aw dzibin, jual atau diparaban atau dipencit beta perukutut teh. Eta teh kudu aya tim ti nagara. Masya Allah, Islam teu kurang kumaha. Rapih jasa majarkeun cenah cek jelema-jelema nu ekstrem terhadap Islam. Hukum-hukum Islam itu sebetulnya kekurangan. Tai podol sia. Ka dieu sia ngomongna jeung aing. Aya tah di Kristen urusan urukutut. Ayo sia. Ayo coba ayo dihukum encek urusan embe segala macam. Moal aya paling aya kemanusiaan doang, mengganggu dan mengganggu. Ieu mah lain ketentuan langsung tinu bogana ti Gusti Allah melalui Kangjeng Nabi urang, melalui penjabaran ijma ulama jadilah kos kieu. Ya Allah, eta lamun hewan anu di dahar. Nu dihar teh anu sok di dahar mah ya sapi, ya munding, ya domba, kemudian atuh ayeuna mah hayam, persi, soang. Nah kumaha tilu tak ketentuanna namun teu daekeun. Mun teu daekeun maraban jeung inuman, berarti tilu ketentuanna bai'in, jual, alpin, paraban, awadzibin, pencit. Kumaha lamun binatang nu tara di dahar? Aya binatang cocokan tara di dahar, ucing misalna, anjing misalna, boga anu hideung teh naon ngaranna nu sok aya di Lampung teh, nu sarua jeung mamang teh beungeut teh. Siamang. Nah, camang teh eta teh ua-ua dan lain sebagainya. Eta binatang-binatang maung teh ya. Kemudian gitu boga di kebun binatang mapan segala binatang aya. Komo teh ku mah taman safari mah seluruh binatang dunia aya di taman safari mah. Urang dek ningali binatang India, binatang Afrika, binatang Amerika, binatang aya. Eta kos kitu kan aku lagi pernah kadinya. Pernah neuleuh ngan gua mah dek dileukeun ieu teh dina kitab Bayatul Hayawan kos kieu ye. Engke halal apa halal coba deuleuh buktina. Tan manda urang neuleuhan ka ditu banteunna naon ka kebon binatang neuleuhan ieu nu bentukna nu kieu halal, ieu haram. Gaji. Jadi urang datang ka ditu teh ngaji ka kebon binatang teh lain mawasi doi ka dituna. Teu beres sama tuh. Tuh mantep kula inget ka Abah Ucu. Ucu almarhum caringin nyana aya nu ngajak ka kebon binatang kadinya ka taman safari berangkat biasa ka ditu aya neuleuhan haram halal na bae cak Abah Ucu teh oh ieu binatang oh ieu nu sok didongeng-dongeng teh cak Abah Ucu teh naon peucang ieu horeng peucang ieu pinter sia peucang cenah ngelehkeun maung teh peucang ieu horeng baheula maung eleh unyana teh ku peucang. Munaon eta cak peucang teh masya ka mana ka anak maung. Eueuh nya mah keur neangan dahareun. Bejakeun ka masya aing hayang ngalakian masya gitu. Bejakeun sia ku aing ka main, bejakeun. Bejakeun ku sia. Sambarangan main galak. Aing ge nyaho. Bejakeun ku sia. Waduh barang datang teh mah tadi aya peucang. Kunaon? Aya naon cenah nya ka dieu? Kunaon ngalakian emak. Tolol peucang nu mana? Tuh nu ditu teh diudag eta. Diudah aku mau wah atuh peucang teh nyeuleug deui kana wah ai beunang asana cak peucang ieu ai beunang asana ieu kabeneran aya gonggorong asup jana ka gonggorong set mau ge poan set teu asup mau mangan sakieu doang nonggeng we peucang balik deui ka dieu nah ini dia aduh geus aya bae. Ya tinggal orang dongeng binatang nun teh di dahar kumaha coba wallahu a'lam bishawab. Terima kasih sudah menonton.
Jangan lupa subscribe.